Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa batebak dangu deui tiasa sesarengan deui saksana semung di Jomantara. Kalangkungan channel Pondok Salto alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun hanca dongeng nu katunda dina dinten kamari jajarna nyaetana danar dina dinten aya teh bagian anu ka-46. Mudah-mudahan karya cipta Alkob dina dinten ayeuna singa janten hiburan panggebrah mana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana we ayana di sukulakna di seklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda. Datang-datang mulai seni urang seni tradisional Sunda. Atuh kituna sapertinya kolong tinggal waktu mangga urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng dangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan. Rung. Para mitra kaum dangu sadaya. Ainun harita nu ditanya ku Erina. Ngajadikeun Ainun harita rumpang reumpeng. Bari imut galenyu bangun anu erana keranan. Erina anu tangtuna apaleun tur ngarti kana naon anu di kana anu aya dina hatena Ainun dina aya waktu ayeuna. Pok Erina harita ngomong deui ka Erina. Ainun? Naon teh? Kamu kunaon sih cerak sudah sriwaya Ainun teh? Teh. Malah naon kitunya teh? Naon teh ya? Da pemuda teh ya? Nu ngaran Arma teh ya? Teh. Kumaha naon teh pisan kitu ka Ainun? Masihan nomor HP tapi naon? Teu putih. Ka Ainun harita bangun anu kaduhungna keranan. Arma anu tetela manehna teh nya teu mere nomor HP. Oh, kumaha tuh? Naonna teh? Nah, itu mere nomor HP mah tuh mah bisa dihubungan atuh. Nya ge nyaho ti kemar belah mana. Ainun harita anu neuteup ka Erina. Bangun anu kaduhung tur hanyeleuna keranan ka hiji pemuda. Anu gagah. Pantaran kumaha? Erina harita. Dewasa sih teh. Dewasa. Jika nama duka kuliah, duka beres kuliah tapi udah pas dewasa teh. Oh gitu. Tina naon kan pamit terus dewasa. Nah justru tina naon justru lebih bagus sih kita teh mah. Buktina teh. Cek Erina harita bari imut galenyu bari bareureubeuk. Beungeutna bareureubeukna keranan. Rangkeur kitu harita jol danar. Kenaon ieu teh? Ngariung kieu geunaheuna keranan ngobrol kenaon? Ek danar harita diuki geureun Ainun. Teu nyaris kenaon sih? Cek Erina harita. Ainun anu bareubeuh harita katingali beungeut anu bareureuh. Ainun? Ieu nyaris kenaon? Teu nyaris kenaon sih, Pak? Cek Ainun oge harita bari panu ngadilak harita ka Erina. Iki teh ama jadi papa jadi curiga ieu. Boboa. Bawa naon apa teh? Ainun ketenanan. Cek Ainun harita. Oh, Ainun teu naon? Henteu.
cek Ainun deui. Oh nyantu saya teu naon mah. Cek Danar harita bari sering ngahehe. Ainun anu era parada harita. Rina, Ainun udah ke kamar heula nya. Nuhun. Jungnya. Cek Rina deui harita bari imut ya gareunyu. Danar anu netep seukeut ka Rina. Nutup wae naon. Lagi senang tangke ya. Saha nu nangtang Ya sah deui pemesanan istri akang. Anu geulis. Ainun harita ku tiba imut we, atrapi Erina ku tiba imut we ngagareunyu. Akang emang teu janten. Kapali. Karena akang teu jantan. Anta kurang rayakeun, pergi akang teu jantan ka Bali. Akang harus teu janten. Cek Erina harita kacida bungahna karanan. Punten Ainun anu teh Erina anu bener-bener atrapi Danar anu bener-bener terjadi ke Bali. Akang memang terjadi ke Bali. Pergi akang terus putus kepercantanan akang. Ya Allah, alhamdulillah tuh gitu mah. Kemana? Ayo pokoknya mengiring ke akang. Ayo. Cek Danar harita mari imutnya kelinyu. Kep haritanya pengkana cangkengna. Rina negura giru harita muka na teh ngareret kana pantona. Ainun sok sieun we manehna ke di kaleng kawas kitu. Ku bapana Erina. Erina na keluar. Tapi nu kebenaran Erina harita teu keluar ieu. Waktu beuki nyerelek teu karasa. Sabada Isa duana geus kalaluar harita. Maksud teh sabada Isa. Sabada lohor duana geus kalaluar harita. Rina anu geus rapi nya kitu di Danar anu geus rapi. Kang Danar bade ka kantor moal. Akang kalarasan dina dinten ayeuna moal. Bade ngajaga istri akang seharian ayeuna. Rina bade kuliah kan? Bade kuliah Kang. Naon kuliah paninten minggon. Oh nya. Tadi Ainun lari pagi. Lari pagi Kang. Mohon sarua tadi Ainun ganggu cenah. Ku tilu pamuda. Tapi duka saha sih? Oh gitu. Mohon sih. Akang jadi hariwang ya. Mun buku Ainun Airina oge sami Kang jadi hariwang gitu duh. Tapi sanasaran tadi Ainun nyelamatkeun hiji pamuda namina Arma. Arma? Namina Arma nu nyelamatkeun Ainun. Arma urang mana? Ya, saudara Ainun mah urang Kemar cenah. Urang Kemar. Terus terus kenapa? Tapi tinggalnya seriusnya pilih isinin. Bari netep ka Irina anu imutnya gedenya. Waktu beki beurang we nyerelek. Irina jeung Danar harita nu teu kemana-mana. Cicing we di ari mah ngararobrol itu jeung ieuna. Ainun harita pabeurang harita beres udang sare meureun geus beres mandi itu jeung ieuna. Harita Ainun keluar. Saterusna gek Ainun diuk harita teu jauh jeung indung terena nyatana Erina. Erina anu ngareret harita ka Ainun pok airna ngomong. Ainun bari tuak. Moal teh. Jadi Cek Erina harita bari imutnya garenyu. Danar harita pok ngomong. Ainun. Pah. Dimimiti ayeuna. Kawit ayeuna wayahna Ainun teh geng leumpang nyalira. Jalan-jalan nyalira ka mana-mana nya. Pah. Pah. Tadi ke Ainun aya nu megat, Pah. Aya megat. Kedua jalmi. Tapi duka saha sih?
cek Erina atau cek Ainun harita nu bebeja kana jadi bapana tuh mah obatan bapak kan nyarios ulah pada jalan-jalan ya bahaya soalnya mah ya intinya bahaya we lah cek dana harita teu kabejakeun masalah eh, masalah itu masalah ieu kan intinya masalah nyebut bahaya we tapi intinya naon kan Henteu Pak. cek Ainun harita teu kabejakeun mana ditulungan padahal mah dana hati kesapareun yen Ainun teh memang ditulungan ku hiji lalaki anu ngaranna Arma saha atuh Arma teh sebenarnya Ainun harita nu ngahulang bari suraseuri sabab kapeung mah buat imut we dana anu ngadelek harita netep seukeut kana beungeutna Ainun sakapeung teu neutep manco dana oge nu geus ngarti yen Ainun teh mimiti ayeuna manehna ngarasakeun meureunnan cintana anak manehna anu geus gede nya kana geus kasebutkeun geus dewasa we aya SMA mah tu kelas 3 SMA nanti sakedeung di keluar tur kuliah tangtuna Ainun anu pastina bakal dewasa tur pasti boga pasangan kitu cek nu jadi bapak Erina anu kawin ka Danar ayeuna anu lumayan geus lila geus aya kana satahunan leuwih kawin teh nya setahun lah minimal setahun nya setahun leuwih we meureunna tapi can dikersakeun dikarunia dibere anak tapi duana ge harita happy we sabab segala rupana percaya yen maranehanana pasti hiji waktu bakal dibere anak sebenarnya nama Erina nu rada gulisah teh kunaon marana teh dibere anak sebab anak teh merangkap pangmeungkeut dina rumah tangga mah nya anak biasa nama kitu tapi memang tengah jamin sebenarnya mah tapi kumaha ieuna we ngan pada rata-rata na kitu pamengkeut rumah tangga we tanah anak geus boga anak mah biasana sok segala rupa ge rada beres roes gitu. Para mitra kaum dangu sadayana kacaturkeun anak anu amak-amakan lantaran teu hasil anak buahna teu hasil ngeganggu Ainun tur mawa Ainun nyulik Ainun harita anak anu keur diuk harita ngagebrag meja amak nekaranan Kamu tuh dibayar. Manya bekas kuas gitu tuh bisa. Bodoh keranan. aduh mohon bu margi aya pemuda anu nulungan ka Ainun Pemuda sabaraha urang? nyalira sih bu tapi eta pemuda teh kacida pisan sae kamampuanana bu cek eta budak cek eta anak buahna naon ngaranna teh anak buahna anak dikitukeun hari tengah ulang Saha eta pemuda teh? perkawis pemuda sahana mah teu terang sih ngan kadu kemampuan anu hebat nakaranan Pak bu anak harita nu kerung ret kalalaki nu gigireunana anu mana eta lalaki nu gigireunana teh salah saurang anu sok biasa we deukeut jeung manehanana
pokoknya mas teu apal. Ainun atau Erina kudu dibawa ka dieu. Di antara budak awewe eta dua. Sarasa hijina, lamun bisa dua-duana bawa. Pokoknya teu apal. Cek anak harita bari ngacengket ini dituturkeun ku hiji pemuda anu memang gagah nakaranan katingali gagah tur kasep. Anak anu maksa ka anak buahna kudu menangkeun dua awewe anu nyaetana hiji pamajikan Danar anu hiji nyaetana anakna Danar. Sabab kuncina cek manehna pasti eta di duaan eta. Lamun teu pamajikanana nya anakna. Danar pasti bakal nedunan kana sagala pakayang manehanana. Kek harita anak anu diuk. Anak anu diuk harita di salah sahiji ruangan di hareupeun anu komputer. Anak harita nu gadona disangga kuleungeun kencana bari umat imut. Geus ngabayangkeun Danar harita memohon ka dirina supaya ngalepaskeun dua anak buahna tur Danar oge bakal nyumpunan kana kahayang manehanana tangtun. Danar. Sakumaha hebatna anjeun. Moal bisa mampu lamun anak manehanana dianiaya ku aing. Danar. Tunggu. Cek anak harita anu geus yakin bakal menangkeun Erina mun teu Ainun. Sedengkeun Danar haritan waya di imahna anu keur ngangkat telepon ti salah sahiji anak buahna. Danar anu meunang informasi tur telepon ka anak buahna memang. Yen anakna geus diganggu. Danar kudu leuwih hati-hati atanapi anak buahna kudu leuwih waspada dina sagala rupana. Mimiti ayeuna cenah cek Danar ulah nepikakeun lolos sing saha wae nu rek kaganggu ka Ainun atawa ka Erina. Dijiejeurkeun manehanana atawa memang jauh. Erina kudu salamet. Lamun teu Danar geus pasti bakal mengambil tindakan. Anak buahna anu loyal ka Danar harita tangtu we nganyakeun ngaiyahkeun sabab jelas Danar anu bakal mange atarapi anu jadi dununganana bakal ngayakeun tindakan ka dirina. Tarajan kumaha ge Danar boga kemampuan ilmu bela diri anu hebat nakaranan dibanding maranehanana anak buahna. Anak buah dan Danar anu nyebar di mana-mana tangtuna. Kumaha ayeuna Danar kasebutkeun hiji big boss anu memang luar biasa. Danar anu marentahkeun ka sakabeh anak buahna supaya anak buahna nyiapkeun diri lamun perangnya perang kitu cek pikirna. Sabab aya anggota nu lain anu rek kaganggu ka keluargana. Tangtuna we anak buahna kabeh dibejaan tur sigap dina ningali kamana-mana, sigap dina ngamankeun kaayaan. Para mitra kaum dangu sadaya. Dimimiti harita geus dimulai genderang perang ditabuh. Danar anu siap pikeun sagala rupana, pikeun ngabela anu jadi anak jeung nu jadi pamajikan tur keluargana tangtuna. Danar anu tangtuna geus apal saha dibalik ieu sakabehanana tangtuna
anak. Danar harita langsung nelpon ke anak. Nut telepon harita disada. Anak anu kebenaran kerja di kantor harita bari tumpang kaki genah tumaninahna keranan. Karangret telepon harita di danar. Anak harita imut yang kelenyu bisa terusnya telepon diangkat. Halo, assalamualaikum Danar. Ya naon Danar? Kangen ke anak? Anak, keterlaluan kamu. Kunaon sih? Ujung-ujungnya nyebut keterlaluan. Emang naon salah? Anak. Kamu anu geus nyeun siasat sakabehana ieu. Nyilakakeun Ainun kan? Nyilakakeun Erina kan? Anak, ulah keterlaluan. Danar. Kunaon sih kamu? Sakit rupa nyangka we ka anak. Masalah itu jeung yeuna ka anak. Anak rek dipaling ka anak. Naon jeung kamu Danar? Hah? Anak, saya geus apal kebusukan kamu. Jadi saya tuh percaya di ke kamu. Oh, gara-gara si Erina. Bener, gara-gara si Erina. Danar. HP di pareuman harita ku anak. Erina. Anak. Ya. Kurang ajar. Danar harita beri nangtung kesel nekeranan. Anak buahnya langsung ditelepon. Halo. Oh, mohon padahal. Selidiki jalma anu ngaranna anak. Maksudna ibu anak. Iya. Yeah. Selidiki jalma anu ngaranna bu anak. Selidiki oge anak buahna. Rahkeun sakabeh anak buahna. Ulah nepikakeun lolos, ulah nepikakeun bisa bergerak. Siapa? Danar sakabeh anu marentahkeun ka anak buahna Danar sakitu lobana tangtuna di mana-mana aya. Kuasa Danar nyatana duit. Tangtuna bisa marentahkeun itu jeung ieuna ka jalma-jalma naon anu siap diparentahkeun ku Danar. Waktu beuki nyerelek isuk karana poe Senen. Isuk-isuk Erina jeung Ainun tangtuna arek kuliah. Erina nu ayeuna geus jadi keluargana Harun. Geus siap-siap pikeun init kuliah. Ningali waktu nyaetana geus jam 8 beurang. Ainun kita tadi oge geus init, sabab Ainun mah asupna isuk keneh 7:30 geus asup SMA. Ainun anu tangtuna teu sorangan kana mobil ayeuna mah. Pake supir. Sedengkeun di tukangeunana Ainun dituturkeun ku mobil, anu pangeusina kurang leuwih aya 4. Siap ngajaga Ainun beurang atarapi siap di mana wae. Ainun anu geus ngarti tangtuna. Lantaran kamari memang Ainun geus pernah boga pengalaman ampir-ampiran dirina beunang ku 3 penjahat ek dibawa kana mobil. Samemeh eureun harita dihareupeun sakola, eureun heula di tempat anu rada jauh. Aya curi ningali sabeudeureun tempat. Nama aman atawa henteu. Sanggeus ngarasa aman harita dua-duaan harita karoling. Bisa terus jerut harita Ainun turun. Ainun harita anu turun dituturkeun ku 2 urang pengawal. Satpam anu tangtuna geus apal Ainun teh anak saha. Teu wani kumaha satpam oge. Sabab
Ainun anak jalma anu berkuasa nyaetana Danar tangtuna. Sedengkeun Erina nu diantirkeun harita tur dijemput tangtuna we ku jadi salakina. Tapi memang sabeudeurna oge sarua geus dijaga ku anak buahna Danar. Danar anu nyemprung harita ini ti imahna. Dituturkeun tangtuna ku anak buahna oge anak buahna nu leumpang ti heula anu geus siap nyiapkeun diri bisi aya kemungkinan mau ngamuk ka jamet. Sagas nepi ka kampus Danar harita curut Ainun turun tina mobil sanggeus ulun tangan Danar harita ngeblesat balik deui. Danar harita anu diteuteup ku hiji jalma nu tetela anu resepeun ka Erina geus teu asing deui eta jalma teh tetela anu ngaranna Yandi. Yandi salah sahiji jalema anu nutur-nutur wae ka Erina. Sakitu nyaho Erina teh boga kabogoh atawa boga salaki tapi eta ngaran Yandi teh tetep we nutur-nutur ka jenting Erina ka mana. Sanggeus ningali Danar jauh harita Yandi nyamperkeun ka Erina. Erina ret harita Yandi ngareret. Yandi, Erina, akang ngoyong serius ini. punten Yandi. Erina kena ke kelas lah. Erina, sakada pungkul. Yang beri naon sih? Apa ngerius sakada yuk? Punten Yandi. Erina beri ke kelasnya. Kira-kira tuh pembiaya waktu insya Allah. Cek Erina harita dengan ada cepeng. Ku Yandi. Yandi, nanaonan? Cek Erina harita. Erina, akang mereka cinta ka Erina. Yandi, Erina punten. Pergi Erina terus kado suami. Terusnya? Cek Erina harita bade hayang ngalupaskeun leungeun anu ditewak pageuh gitu. Nu antukna Erina harita dilepaskeun ku Yandi. Yandi nu nangtung mancu harita neuteub seukeut ka Erina. Erina. Pokona mah anjeun kudu beunang ku akang. Hah. Macarana. Aing bisa ngalaksanakeun. Aing bisa ngalakukeun. Cek Yandi harita nu rek nyieun akal bulus ngan teuing naon akal bulus anu rek dilaksanakeun ku Erina dina waktu harita. Erina harita nu leumpang kana lorong nu saterusna asup ka kelas. Bagiakeun ku baturan-baturanna Erina nu sarua awewena. Erina anu ngarorobrol ngalerek kidul harita jeung baturan-baturanna. Saringkeun Yandi harita nu ngaliwat kepal badinya anu ngahajang ngintip ka Erina. Teuing kunaon Yandi harita nepikakeun teu bisa mempohokeun ka Erina. Nepikakeun di kelas oge diintip we harita ti luar. Ningali Erina anu imut ngagelenyu harita jeung babaturanna keur seserian karanan jadi kabayang terus ku Yandi dina waktu harita. Kabayang sagala rupana tangtuna ku Yandi dina waktu harita.